jeung si Abah? Ah, horea mah laleles. Ah, tong dijieun alasan pada keur puasa. Ya malin alasan bah nyaan. Yang geus atuh ai moal milu mah geus otong mah nungguan imah nya. Nya mah otong mah rek sare. Nya tong, sarena anu puasa mah eta ibadah. Atuh ari kitu mah otong rek sare ti sahur nepi ka ajan magrib. Atuh eta mah lain ibadah tong, tapi maneh latihan maot. Teka rasanya cek, geus malam minggu deui. Cak, asa karek kamarinya poe Senin. Di imah wae cek, teka mana-mana. Nah, aku mah kitu, Cek. Ih, malam minggu di imah. Jika Eca atuh di luar. Malam minggu di luar. Ece teh boga imah. Teka rasanya Jon, geus bulan puasa deui. Alhamdulillah cek, tandana orang teh betah di dunia cek. Nya atuh Jon, matakna urang teh kudu loba bersyukur. Tang tuh eta mah pasti atuh. Nya Jon, sok mumpung bulan puasa, urang sucikan diri, bersihkan hati. Aduh, nuhun cek geus nyamutan Ojon. Kade, gambar jeung video anu jalorok di HP Ojon hapusan supaya husu ibadahna. Eta oge Ojon mah geus niat, cek geus. Niat kumaha ari Ojon? Sucikan diri, bersihkan galeri. Oh. Pasti kacidanya ahna kasakumna ngaran jelema. Sampurasun. Rampes, aya Eti. Kamana bah si emak? Aya ti keur masak, keur nyiapkeun jang buka puasa. Nih rajinnya si mama. Oh ti, abah teh stratega ka si emak. Nah tetega kumaha kitu bah? Masak ku sorangan, beberes imah ku sorangan, acan ngurus budak. Biasa, karena ge ibu rumah tangga. Heueuh ti, kapan abah mah jelemana teu tegaan. Karunya si emak teh capeun. Kumaha atuh bah? Heueuh ti, abah teh yang di pamajikan, ame si emak aya mantuan. Api naon sababna orok lahir ka dunya becerik. Eta teh meureun pan orok teh sadar rek jang hareupan berat nah hirup, tapi geningan keluarga nama bunga pasti bunga lantaran ngarasa rek nambahan babaturan anu nasib. Mak, ada si Abah kemana? Bebejana mah rek ngabuburit tong. Ngabuburit kemana gitu mak? Cenah mah ka walungan. Rek naon ke walungan? Nguseup cenah tong. Angger mak si Abah masak nguseup wae. Keun we atuh tong ngaranna ge hobi. Nya mak, jelema anu hobi nguseup mah moal maju-maju. Sok gagabah otong ngomong teh si kadanguan ku tukang nguseup. Hari emak da otong teh salah. Salah kumaha otong? Nya atuh mun maju mah bakal digebrus kena balong. Eca, geus di mana? Geus di warung cek. Ka dieu. Geus meuli naon ti warung Ca? Geus meuli gula beureum, jan nyieun kolak cek. Meni rajin, Ece mataran nyieun kolak da. Sak meuli we nu geus jadi. Bobohan we cek keur nyalese. Cek, sugan minat meuli imah. Imah emang hargana sabaraha, Ca? Murah cek, ngan 50 juta. Soalna nu bogana keur butuh duit. 50 juta, imah nu kumaha di Eca? Ya lumayan lega bangunan imah nama cek. Wah lumayan atunya. Kade ulah dikasasahakeun nya, Ca. Nya cek, kamar lagi etilu. Wah. Anu hiji di Pandeglang, anu hiji di Cianjur, anu hiji di Tasik. Ruang tengah nak di Garut.
Dapurna di Sukabumi. Tah kamar saina di Purwakarta. Reca, hatur nuhun informasina. Cek, kumaha geus hadia dah renjang buka puasa. Geus atuh Dun. Tapi asa eueuh kolak jeung tajil, Cek. Geus dagoan we engke oge datang. Meuli di mana kitu, Cek? Meuli kolak anu ngeunah, engke dianterkeun ku GoFood. Aya ku ngeunahnya zaman ayeuna. Anterkeun dahareun ngaranna GoFood. Anterkeun balanjaan ngaranna GoShop. Anterkeun barang ngaranna GoSend. Aya hiji deui. Naon, Cek? Tukang nganterkeun ka ditu ka dieu, tapi dianggap teman. Naon ngaranna eta? Goblok. Tong, hayu ngabuburit. Hayu teh. Tapi otong geus mandi can. Acan. Ih, jorok kueh kieu can mandi. Bae we atuh. Teu masuk ingat omongan si Dilan. Omongan si Dilan nu mana, Tong? Jangan mandi, tiris, kamu gak akan kuat. Si banget aja. Kenaon, Bah? Mak, iya mah kenalian suluh. Oh. Bah, ngomong-ngomong tali, aya sia Bah tali anu matak mah hijikeun. Tali naon, Mak? Tali persaudaraan, Bah. Oh, Mak, aya sia Mak, tali oge nu matak masehakeun. Ya tali naon, Abah? Tali beha tatangga, Mak, kabawa ku Abah. Kumaha, Bah? Jadi muka usaha anyar teh? Jadi atuh, Nay. Dagang naon, Bah? Menu buka puasa, kolak jeung es campur, Nay. Kumaha? Loba pembelina? Eta, Nay, masih keneh pusing. Maklum, mimiti buka. Wajar atuh, Bah, mimiti buka mah. Pan bahasa Inggris nage opening alias nyeri sirah. Duh, Bah. Eta sora Abah mending ngeunaheun kadenge ti kajauhan. Atuh Abah teh kieu ge juara festival. Festival nyanyi, Bah. Nya heueuh atuh Ce, festival nyanyi mah nya festival poli. Ya bisi we. Ya Ce, dengekeun gerak sora Abah. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Cik, ku ece tebak, iya lagu judulnya naon? Kangen, Bah. Waduh, sarua atuh, abah oge kangen ka ece. Bah, cita-cita emak bulan puasa ayeuna mah yang buka bersama. Ari emak, ngapo ge pan buka puasa mah bersama atuh, Mak. Ya maksud emak teh buka puasa di luar, Bah, di kafe atau di restoran. Mahal atuh, Mak, buka puasa di kafe atau restoran mah. Bae atuh, Bah, di warung makan sisi jalan oge. Nya, Mak, tapi cek batur mah kurang bersih. Tapi cek abah mah dari sisi jalan teh menyehatkan. Ya, Bah, emak ge satuju. Dahar di sisi jalan menyehatkan daripada dahar di tengah jalan.